si goblok di teteangan karena di dia sih teh. Menangan ka mana? Nah, ayo nang kayak mana? Saya kurang di dia ulang-ulang. Biasa ini iskeun pikiran jeung isi ginjal. Naon teh naon. Mereka bejana cek irung mana ya cenah mana teh. Kamar itu ulang-ulang geus 3 poe ieu. Kunaon? Gara eta gara diberusun ka awe. Aing gambarnya menjalin hubungan ting baraha bulan. Diputuskeun da tiba-tiba ngaputuskeun teh ting keunangan ting beungeut aing nu kurang cakep, ting opet aing nu kurang tebal. Nyahoan Kacau mana mah tuh hirup itu teh. nyata tuh. Emang kabar gitu ka maneh tengah bejaan gitu. Waek gawe gitu saya maneh teh. Tuh ini buka tumberenan namun gawe yang berenang kudu bebeja heula. Ya mah teuing tanpa sebab jeung kunaon, ujung ngaputuskeun we. Geus cobaan can, teh kayak mana gitu. Teuing da aing can nyaho imahna ge da aing bobogohan ge modal cetan doang. Can pernah panggil urang mah lewat cetan doang. Nah, ari maneh tenganan kajentran dikelewat cetan bongane sampeurkeun atuh amuran mah. Ban bogohan mang bulan-bulan imah putuskeun we nya. Rugi dong. Nyata bug da atuh kumaha da modal cetan gue dari gelis mah tuh. Nya jadi bogohan mah heunteu najankeun jadi penakan oge. Emang gelis kumaha gitu. Efek WA siga nama, teu ting efek IG eta teh maneh mah katipu siga nama. Ih, pokoknya mah bug, naon maneh nampo? Maneh ge bakal kabita, bug. Pokoknya mah nya ajang jawokan awe lagi pokoknya mantap bug aslina ge. Ada yang jawaban mah meureun buy maneh kapelet eta mah. Cenah mah heuh bug ge urang teh kapelet, kapet ku kinasi geuningan. Apal tuh maneh? Lain kapelet ku kinasih maneh kapelet ku asihanana. Cok, nya setesing bener. Oh, gitunya. Aya urang mah teh apal atuh bug. Satu ngaranna sok aya nyaho deh ka. Ngaranna teh Ai, pokoknya urangnya dedeuh pisan pokoknya mah ngebeut ka aing teh. Aduh. Jadi sabu itu cinta ka aing gitu. Bugnya, naon dibejakeun urang teh cinta banget ka si aing teh, sampai urang ge pusing gitu teh. Mudah eta duh cinta urang ka si aing, tapi da enak kumaha geuningan kabar mehna. Terus mutuskeun tiba-tiba Aduh, maneh mah ku awek itu kabung bulangan atuh neangan lain lah kumaha tah. teh dikabungkeun dengan nu lain teh. Itu nama aing geus kapet ku si aing teh, aingnya sumpahna ge bogoh we ka si aing teh. Maneh mah kuateun gitu mah euy. Kapelet gitu mah nya bunuh diri kuateun maneh mah. Dielingan gitu ge hese maneh mah euy. Baru udah keren naon tuh euy. Bunuh diri mah aing mah da, kalau boleh tamat oge mah. Naon euy nyaritakeun bunuh diri kitu euy. Sadak aur mah kudu disampurkeun heula. Naon sih euy asa riweuh gitu nyaritakeun bunuh diri gitu. Iya. Maneh rek bunuh diri mah Di ditah gawe bunuh diri toge cenah to anjir sih hina pisan ka urang. Waduh fitnah fitnah asli. Sarete ulah karena itu cing Aileen jiwakeun hirup teh. Wih teh ngelingan sabu we cenah mah diputuskeun awewe rek bunuh diri gitu. Bohong to. Egi si gabung ditah ka urang cenah. Kumanya kudu bunuh diri cenah. Salah kan ieu sieun kan? Maneh buk maneh masuk nitah teh teu ecreug tingan gede-gede geus ebulan kitu teu mikir tinganan. Naon jadi nuringkeun ka aing ngelingan si ieu tah. Atuh ke ulah intina masuk si ieu teh nya diputuskeun ku awe kitu we lah aing teh bunuh diri. Santai bu, santai ulah nyereng kitu, santai. Terus maneh boy kunaon make diputuskeun ku awe? Ieu to nya, urang teh bobogohan genep bulan nya, udah cetan hungkul, sapara dipanggihan. Terus bae teh tanpa aya kabar. Terus mutuskeun tiba-tiba salah awe na kan? Terus maneh eta awe geus di jajanan can? Kade eta awe teh di jajanan, da awe mah kudu di jajanan. Bisa yang apa matonya aing can pernah ngajajanan awewe udah mau cetan hungkul kangen ge pur lope beremugu gitu geunang apa meureun maneh oge Cerek maneh mas dukan teh kumaha we sia teh ngajajaran ngerakeun tinganan. Sia mah boy ngerakeun tinganan. Ngerakeun aing sia teh. kenaon ka maneh to daerah mah cuman kur 3 kata Atulah geus tong dibahas awe gitu malah. kendahe deh kah terus teh maneh setelan gue ka mana gaya Sabenerna mah deuk teh geus anggeus dionangan bieu teh. Emang maneh kitu dionangan di mana? Siga asup-asupan ti leuweung maneh mah. Bu gitu jauh perjalanan teh lain kilometer 2 meter deuketna. Pokona mah ieu mah jauh we. Jauhnya oh gitunya terus eta mah teh tos teu undangan ti saha teu ngonang-ngonang atuh ka urangnya jeung kawin teh dadakan ieu mah 2 menit yang lalu eta na ge ngonang kawin oge. karek we nya 2 menit yang lalu mah penasaran saha sih nu kawin-kawin teh hayang nyaho urang
Eta babaturan ke SD dek si aing jeung si Rojali gini kan. Apa tuh aneh? Ai Rojali ai mana nya si aina aya tambak tanah teu dina tarangna badag. Heueuh aya ngajeplok dari di teh tah. Hideung. Saya inget satu eta halisna dicawet deh. Heueuh da. Heueuh ayaan teh ge alis da dipolet ka dieu tah. Ketika eta jauh ke Bogor kamari yeuh. Tok nanyakeun si Sabu teh kitu. Teu ngonang-ngonang ih. Ting dan nanyakeun teh ngaranna teh si Ricardo cenah da teu apa lain si Ricardo mah. Atuh boy eta mah ngaran bahasa mana Ricardo mah nya? Heuh eta mah bug. Eta pangaran belakang urang Ricardo mah. Naon ieu? Emang kumaha gitu? Boy, bug. Terus eta teh nanyakeun baturan maneh gitu ka maneh teh. Da si eta teh nanyakeun kawin teh cenah kieu. Tok cenah. Ai maneh sok kumpul tar jeung si eta Ricardo cenah. Tuh, incu aing gitu. Oh gitunya. Emang tuh maneh teh nyaho ngaran belakang urang naon ah? Teuing atuh boy. Aing teh nyaho ngaran belakang maneh mah. Ngaran belakang urang teh Sabu Ricardo. Eta ngaran belakang urang teh. Ya terus apa hubungannya? Hubungannya teh kieu to, pada urang di tadi teh keur ngabahas mantan urang ya anu tanpa kabar putus tiba-tiba. Nah, ngepasnya maneh datang ka dieu tas di ondangan, ngaran teh kan aing nya. Tah, mantan urang ge ngaranna Ai. Itu. Terus itu boy, ai mantan maneh ngaran papanjangna naon eta? Heeh boy. Aing ge sia karek eta karek nyadar kitu papanjangna naon? Tah, kieu bugnya ngaran papanjangan mantan urang teh Ai Kinasih tuh, bu gitu. Ya ai kinasih. Eta, heeh si eta teh ai kinasih mah. Tuh kan bug si Ai kawin nah. Bener cek si Toto Ai Kinasih mantan urang eta mah. Berarti kawin berenang. Ai kawin boy, Kabar- mana kabar teh? Ah, tuh ngunang-ngunang Ai tinggalkan kawin ah. Atuh jig tulus ka kabar. Ai males hirup. Sabar boy, sabar eta ulah ceurik kitu eta conge keluar. Geuleuh teh. Terus eta tuh si Ai Kinasih eta mengirim pesan-pesan terakhir tuh ke maneh gitu sampaikan ke Uing naon. Jadi kieu boy si kinasih teh cenah mere pesan-pesan terakhir teh. Semoga kamu bertemu di kehidupan selanjutnya cenah dan kamu jangan menyesalinya apalagi menangisinya. Terus kumaha weh terus gitu. Terus kieu boy, maneh teh kudu paeh heula gantung diri yang bisa bertemu di kehidupan selanjutnya. Boy nya, Kan cek aing ge anjing. kudu gantung diri. Satu ngadoakeun aing modar bener nya. Alur jeung gantung Terus aing ada madek ya kae modar dina takatoge aing. Goblok aing. Modar aing ge kawin mah. 3 kali kawin deh. Utang tau gena ge euy.